barudak kamaranna euy. Oh nyaho, pasti ada keur mobilan ulin lah. Mi, naon Ri? Serangkeun ya. Ayo. Boga duit teh Sabaraha? 5.000 ya, aus yang minum. Ya, aya 10.000. Kadekeun 5.000. Dagoan meuli cai heula sakedeung. Heeh. Adi sakit-sakit nanti pentas. Isgan. Mana pulang anak kadekeun? Heh, Kita 7.000 pan tengah 5.000 ya. kenae anggape urang sedekah ke maneh. Hah, sedekah? Geus lah kami pikiran ayo urang ulin. Aduh, tadi aya kieu heula. Nah, aling tadi jam 8 isuk. Nah, kudu jam 8 isuk, Dri. Ki jam 8 isuk kan sehat nih. Oh, gitu mal jadi atuh ah. Naonnya Mi? Arek isukannya jam 8 isuk. Aduh, Ami ayo ngulin ah. Yuk. Mau kemana Is? Beli obat dok. Kamu sakit apa sih Is? Suka pusing kepala dok. Oh, kalau suka lanjuti aja. Kalau kamu sakit terus jadi dokter. Gak mau dok. Nah, kenapa Is jadi dokter itu enak? Enak kenapa dok? Ya, Allah yang menyembuhin, dokter yang dapat bayaran. Iya bener dok. Ji, jamananya si Dado. Teuing palingan kayak ngusep. Poka bosan nak kena ngusep. Heuh da, hayu uang ini ah. Dado. Di tayangan kita di Dado pak ngumurna do. Heuh diomongkeun torojol. jadi artis mah diomongkeun wae. Artis naon atuh dok? Artis Hello 187 atuh. Hebat maneh do jadi YouTuber. Sukses we dok. Ulah poho di subscribe nya. Dok. Maneh kemana nya? Jangan maneh pugu minjem mobilan. Oh, mobilan lagi dijual. Oh, tadi dijual. Nah, dijual. Pan butuh duit yang beli baju, Yang sama di MDA. Emang beli baju di mana? di toko atau pan keur serba 10.000. Celana baju ge 10.000. Ah, bohong. Benar do serius. Atuh kayak orang nyusul naon ngaran tokona? Lamun teu salah mah ngaran tokona teh laundry. Do. Ah, koplak. Eta mah tempat cuci baju, bego dasar.